doharo fi sahadatid dawahiri eta perkara anu tersimpan dina hate anu samar timbul dina dohirna anu katingali ku kacamata dohir. Nerte jadi luar teh kumaha kitu si horeng teh ad-dohir li anna dohiro mir'atul batini. Dohir teh kaca enteng hate payas tailu bidalika maka merdih dalil bidalika ku dohirna man alda suhbatahu wal ijtimabi jalma nu mengharapkeun berteman jeung eta jalma dohirna heula tingali bener teh dohirna rapih tiungna rapih rapi-rapih oh dalam nagera rapih beres eta dohirna daek tolab bener teh dohirna daek milali ilmu maka batinana oge otomatis bersih pangna hoyong ilmu kadieu teh yang naon hayang salamet dunia otomatis rasa takut karena Allah terjadi dina dohirna mangkat ngaji ka majlis lantaran hayang apal kumaha carana hayang salamet teh mas tudia bi goebi saroir doharo fi sahadatid doahir perkara anu tersimpan dina hate anu samar nah pirang-pirang rahasia teu samar nampak ieu perkara dina dohirna anu katingali ku kacamata dohir tah maripat teh kenal ka Gusti rasa diri kauninga ka Gusti rasa diri ka katahui ka Gusti rasa diri katempo ku Gusti Allah selama-lamana marip eta ku ayana geus aya ma'arif tinu anwar cahaya ke cahaya tah teh lahi kulantan aya rasa diri katiga ku Allah maka moal maksiat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wal ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Maqasidana Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Mastawda'a fi goebis saroiri ma ari perkara ustudia anu disimpen ye perkara
fi ghaibis saroiri dina pirang-pirang hate anu samar fil qulubi tegesna dina pirang-pirang hate algo ibati anu samar ghairil musyahidati tegesna henteu kasaksian bil absori ku pirang-pirang paningali minal ma'arifi nyatana tina pirang-pirang kema'rifatan wal anwari jeung pirang-pirang cahaya labudda eta teu meunang henteu eta tetep ayat haro yen pertela naon asaruhu tapakna naon asaruhu dampakna kamana itu nuncat nuncatna wal anwar ilahiyati jeung pirang-pirang cahaya anu bangsa kapangeranan eta doharo dohir naon emak bisyahadati doahiri dina pirang-pirang perkara anu dohir anu kasaksian kumata urang pidoahiri tegesna dina pirang-pirang perkara dohir asyahidati anu pertela naon doahir al hadiri tegesna nu hadir al hadirati tegesna anu hadir pama maka ari perkara istawadaah anu nyimpen kana ieu perkara saha Allah Ta'ala mana istilahna nitipkeun nya nganyimpen anu saperti kana nitipkeun mana mah istilahna nitipkeun anu dimaksud mah nyimpen di jero dekat tingali wasaro iri sareng pirang-pirang rahasia minal ma'arifi nyatana tina pirang-pirang kamaripatan wal anwari jeung pirang-pirang cahaya eta labuda teu meunang henteu eta tetep aya daharo yen pertela naon asaruhu tapakna mah alal wajhi wal jawari alal wajhi kana wajah wal jawari jeung pirang-pirang anggahota wahadihi jeung ari ieu wahadi jeung ieu jawari wajhi wal jawari eta alamatun hiji tanda yu'rafu dikanyahokeun biha kalawan alamah naon halul muridi tingkahna jalmi anu ngarepkeun menuju ka Allah as-saliki anu ngambah ka Allah li anna dohiro kana sanyana perkara dohir eta miratul batini kenteungna batin payas tadilu maka merdih dalil bidalika kalawan itu itu dohir sahaman jalma aroda nu ngarepkeun jalma suhbatahu kana ngarencangan murid wal ijtima jerima kumpul bihi ka murid
lian tapi supaya ngalapang patman bihi ka itu murid. Masa sana kayak tuluy asa waktu sering terjadi lamun ayah istri we ladanya pakaianana teh luhureun tuur luhureun naon sasebutna rok mini ditegor tak ku ibu-ibu teh nya teu make tiung jawabna jelema mat kumaha teh alus hate we nu kudu bener mah salin loba nu kitu lin heuh yang penting mah hate kitu lin urusan dohir mah teu perlu heuh. Nah sering terjadi saya ngatu salat cai mana mah hudang teh beurang wae cika jadian sarwana tah lanceuk ye jelema kumaha teh we teh kumaha hate kudu urus makeun we mas eta mah kumaha teh we bener teh eta kira-kiranya bener gak benernya yang penting mah hate lin keun teu make tiung make rok mini yang penting mah hate bener mah jelema bener sakitu lin padahal mah ceng eta teh keur ngaji alfiah baheula kumaha cenah murawail qalbi qailil hiyali wasuguha min lajimin lidairi wasugiha min lajimin lihadiri katohiril qalbi jamilin dohiri alus hatena alus luarna gitu ya gedenya hate tohil qalbi bener hatena alus luar morowail qalbi apik hatena qalilil hiyali sedikit bersilat lidahna ya gitu lain kumaha teh we lah itu salat nih jelema kumaha teh eta tong seroba omong kumaha teh yang penting mah hate we bener rasna keun mae casing mah nek kitu kieu oge heeh eta teh bener henteu hiji eta penjawaban mas studia pi gue bisaro iri nah yang nyaho ya teh ini nyebut kumaha teh benar henteu mas studia pi gue bisaro iri aepil kulubil qaimati aegoiril musyahidati bil absar minal ma'arifi wal anwai ilahiyati doharo pisahadati dowahiri mas studia ari perkara anu disimpen loba panu teu salat jamannya aku wali lin teu salat ngaku wali saya teman tuh salat oge aya wali teu salat aya wali teu
tuh sholat ngaco gue jadi wali tuh sholat mas tudia sakur-sakur perkara anu disimpen bigoi bisaro iri dina pirang-pirang rahasia hate anu samar aipil kulubil goibati tegesna disimpen dina pirang-pirang hate anu gaib nu samar ai goiril musyahidah bil absor tegesna teu katingali ku kacamata dohir nah hate na gitu minal ma'arifi nyatana tina pirang-pirang kamaripatan wal anwaril ilahiyati jeung pirang-pirang cahaya ilahi kade cahaya lain ngagempur dia banyak bisi pabelit ibu umat cahaya teh sugan cahaya gempur sanes cahaya teh dina hate teh aya anwarul ilahiyah lain berarti ngagempur kawas cahaya matahari lain bager hate daek iba teh cahaya ilahiyah ngaranna hate teh hayang wa ibadah tah teh datang waktu sholat hayang sholat aya paharaman disingkahan tah ku hate teh eta teh cahaya ilahi ngaranna puting-puting keur sare hayang hudang tahajud bener teu eta teh anu ilahiyah ngaranna lain ngagempur lain ngalamun puting-puting hayang morongkol wae kacai ki hungkul langsung ngaringkep deui berarti teu aya anwarul ilahiyah teu aya cahaya ilahiyah kitu ngaranna keblok pas begitu poe Sabtu hate teh teu mere tolab berarti eta teh eueuh cahaya ilahi ta urang mana aya disebut anwarul ilahi ngaranna lain ngagempur moncorong kawasinan matahari lain konon dulu tah baheula mah Bapak Haji Burhanuddin teh tarang haji berarti eueuh anwarul ilahiyah ayeuna mah aya anu kitu teh anwarul ilahiyah bisi atuh apa naon cahaya teh bisi disebutkeun cahaya sarua juga gempur ngaranna anwarul ilahiyah ngaranna dur salat siap sate hayang eta teh anwarul ilah dina hate nutupan orat sieun ku Gusti Allah hete lantaran jalma anu teu make jilbab nanti di akhir kiamat dosa dimulai Nabi Adam sampai ka kiamat ditumplekeun ka jalma anu tara make jilbab Allahu Akbar sugan teh teu gede dosana nya leketai hate teh sieun takut ku Gusti terjadilah itu nama anwarul ilahiyah ngaranna cahaya Allah dongkap ka eta jalmi lain ngagempur ge tah lain eta moncorong teh eta istri merecet kawas leupeut katingali etana kawas naon tah leupeut deui eta tertutup orat nama tertutup tapi kawas leupeut kabita teu cuk saha henteu
Loba jalmi nu kabita pan eta teh. Nu seksi kitu terus teh. Nu kitu kumaha hukumna? Haram. Nu cing precet kitu teh tertutup mah. Tapi bentuk poster tubuh katingali. Lamun betisna sagede katung gedenya. Katingali gede na urang nya. Heeh. Mun bujurna gede katingali gedena. Lamun bujurna tepos katingali teposna. Lamun bitisna ngajantung katingali ngajantungna tanda bekian tak cek Pak Budi mah teh. Ya otomatis banyak orang yang terpincut, bener tuh. Akhirna ka imahna loba ngalamun. Mikiran eta isi anu merecet. Doraka. Ditanya tinggal kumaha hate we hirup mah kumaha? Hate cenah. Doharo fi sahadatid dawahiri eta teh. Perkara anu tersimpan dina hate anu samar timbul dina dohirna anu katingali ku kacamata dohir. Bener teh. Jadi luar teh kumaha je? Kitu si goreng teh. Luarna goreng jerona ge gitu. Urang teh lain kumaha teh. Luarna tara salat jerona ge tara gitu. Lain wali tara salat teh. Luarna pakaianana merecet katingali ngangkot. Rok mini otomatis niat di dalam nage hayang naon kira-kira tah make nu kitu. Oh nya jelas atuh pada boga ping-ping mulus bener teh. Tuh sugan we jeung sugan. Pak Haji Burhanuddin teh kapelet ku urang eta. Sugan gitu kapan? Itu eta teh. Niatna teh moal bener eta teh. Lain kumaha teh paling mah hate we cenah teh. Jelema tara salat ya otomatis hate nage kawas kitu. Kumaha hate we jelema mah cenah. Da ieu kade urang kumaha? Hate murawail qalbi apik hatena. Terus kolilil hiali sedikit bersilat lidahna. Jami tohiril kolbi bersih hatena. Jamili dohi rapi luarna. Tuh ibu-ibu pakai jilbab kan? Otomatis jadi tanda eta teh anwaru ilahiyah tertanam di beliau. Benar teh? Amin ya rabbal. Pangna make jilbab teh hatena takut ku Gusti Allah. Lantaran siksaanana dosana ti mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat ditumplekeun ka jalan nu tara make jilbab naudzubillahi min. Tah rasa takut eta henteu disebut anwaru ilahi. Iya, maka timbul dina dohirna make naon? Maka jilbab ad-dohir mil atul batin. Dohir kaca enteungna hate. Ad-dohir li anna dohiro mir atul batini.
dohir teh kaca enteng hate payas tailu bidalika maka merdih dalil bidalika ku dohirna man audasuh batahu wal ijtimabi jalma nu mengharapkeun berteman jeung eta jalma dohirna heula tingali bener teh tuh dohirna rapi tiungna rapi oh dalam nagera rapi beres eta dohirna daek tolab bener teh dohirna daek milali ilmu maka batinana oge otomatis bersih pangna hoyong ilmu kadieu teh yang naon hayang salamet dunia otomatis rasa takut karena Allah terjadi dina dohirna mangkat ngaji ka majelis lantaran hayang apal kumaha carana hayang salamet teh tolab tolab lagi can pugus ya can hidup mah hate cak tan tolab teu can puguh komo sia tara kitu mah aduh tuh Bijiju datang tanyakeun teh ka Bijiju baheula mahena celanana rok mini baheula teh eta oh slabitis teh Bijiju baheula jadi Bijiju teh baheula mah rok mi kawas wung bugukna dikepang dua dia tangko aduh Jaju maneh kita gede-gede kebatul yang penting hate we cing alus hate cing alus mas tudia fi ghaibis saroir doharo fi sahadatin doahir perkara anu tersimpan dina hate anu samar nah pilang-pilang rahasia teu samar nampak ieu perkara dina dohirna anu katingali ku kacamata dohir tah aya fi doa syahidah al hadirah pamas tadahu Allah taala fil qulubi wasrair perkara anu simpen ku Allah dina hate dina rahasia hate nu salamar dina pirang-pirang warna kemaripatan mana maripat teh kenal ka Gusti rasa diri kauninga ka Gusti rasa diri ka katahui ka Gusti rasa diri katempo ku Gusti Allah selama-lamana marip eta di mana ayana dina hate rasa hate setiap rasa diri katingali ku Gusti Allah setiap rasa diri kareungeun ku Gusti Allah setiap rasa diri diketahui satu langkah-langkah Allah otomatis timbul dohirna ge hebat benar teu moal aya di jerona hati alus aya rasa diri katingali ku Gusti Allah waktu subuh terus salat subuh moal mungkin bener teu dihudangkeun teh ceng Gus Aceh hudang kumaha teh tolong hirup teu bisa urusan kumaha teh setiap hati aya ma'arif rasa takut ku Gusti Allah rasa diri katingali ku Gusti Allah rasa diri kauninga ku Gusti rasa diri diketahui Gusti Allah sanajan bari sorangan moal mukakeun orat moal da Allah aya ma'arif tadi dinya aya warna kemari sehingga diatur ku pikirinya bolehkah mukakeun orat sendiri di kamar bolehkah mukakeun orat di ruangan rumah eta hukumna beda-beda di rumah di mana di kamar di luar geus beda tiga hukum jeung istri tah
Di rumah, di kamar, terus di luar. Rasa takut ku Gusti Allah. Wah, yang kabudak mere parab anu haram. Bener teu? Moal. Lamun aya rasa diri takut ku Gusti Allah. Aya anu ilahiyah di dinya. Cahaya Allah. Kade cahaya di dinya jangan gempur, bisi pahili. Cahaya Allah. Moal. Jadi jelas dohir teh ciri batin. Jang saha eta teh jang kembali ka diri, kade. Kembali ka diri. Ulah ditemakeun ka batur. Heuh. Salat teh sia mah aing ge nyaho hate sia teh. Da jelema kumaha teh? Jang urang. Kembali ka diri. Ulah dipake bersilat lidah. Ditegor ku batur, dipapatahan, kumaha? Yang penting mah hate we cing alus. Dohir masna salah. Da kabeh ge biji late tina hate. Wal anwar minal ma'arif. Ma'arif teh ma'rifat di dieu. Aya rasa diri katingali ku Gusti Allah. Berarti moal maksiat, berarti rasa kauninga mah maksiat. Najan kesorangan oge. Aya rasa diri kareungeun ku Gusti Allah. Tau, ma'rif ngaranna. Rasa eta timbul naon? Anwarul ilahi. Ku ayana geus aya ma'rif timbul anwar, cahaya tah ilahi. Kulantan aya rasa diri katiga ku Allah maka moal maksiat. Datang subuh salat datang awe demplon tong ditingali. Rasa diri katiga Gusti Allah timbul tungkul perem. Aduh. Sabab aya anu ilahi aya hiya mun korupsi wah lantaran aya anu ilahi awahiyah di dinya. Henteu hatena teh kulanas. Henteu buruk. Ngan jang ka batur ya, jang jang ngatasina ka batur. Henteu. Eta jelema teh kurang euceug. Ngate urang husnu. Ye jang ka beli ka urang kade. Ulah jang nemak ka batur. Henteu. Ditiung kasnu heueuh. Heuh. Ditiung sia mah kasnu heueuh. Oh eta mah suudon. Karana suudon. Duh. Aing ge apal sia teh. Eta suu. Ieu jang kembali ka urang kade. Salat. Teu salat. Tanda urang teu salat teh berarti buruk hate urang. Buruk. Nah, teu aya rasa takut ku Gusti Allah. Dangaran salat hakiki, salat syar'i, salat hakiki selama-lamana takut ku Gusti Allah. Salat hakiki, menurut ulama thariqah, salat ya salat syar'i, salat hakiki selama-lamana takut ku Gusti Allah. Ka'bahna kolbu hakiki selama-lamana inget ka Gusti, inget bungkul kade jeung sieuna. Hoda urang mah terus sampai inget ka Gusti. Nu kitu mah naon kitu ngalewe ka Gusti Allah. Inget sama ka Gusti Allah. Tapi masih maksiat. Nu kitu mah lain inget. Naon cing? Ngalewe ka Gusti ngapa bagi ka Gusti Allah. Melecehkan ka Gusti Allah.
Nah ieu salat hakiki selama-lamana inget ka Gusti Allah. Rasa takut ku Gusti Allah. Hakiki ngaranna. Ka'bahna kolbu. Kolbu lain kolbu ieu di kade. Lain kolbu segumpal darah. Karena kolbu itu rupa-rupa maknana. Aya kolbu ieu tas segumpal daging, ya. Anu bentukna kawas daun eceng. Nah, ieu dia tah disebutna kolbul mani tama. Bil cek kedokteran medis bila mana kolbu ieu sehat maka seluruh badan sehat. Tidak bila kolbu ieu ngaranna mah. Nu dimaksud kolbu di dieu dimensi batin. Abstrak. Cuman buktina. Jentulna cuman bisa dimengerti. Kolbu ieu mah. Nah, kolbu dia tempat singgasana Allah. Wa mahaluha al-qalbu. Kapan Allah tempatna? Hedak kolbuna ge di dia lain kolbu aya jentulna. Cuman bisa dipikir wungkul. Kaharti wungkul ka akal. Daor ge jentulna. Ngan hese ngabasakeunana. Tah kolbu ieu nu jadi Ka'bahna salat hakiki. Rasa takut ku Gusti Allah. Selama-lamana ingat ka Gusti. Nah, disebutna salat hakiki. Maka jebul dauhan Allah dina Al-Qur'an, innas sholata tanha anil fahsya wal kosok sholat urang teh tapi kelakuan teh kieu bae teh. Kapan cek Al-Qur'an inna sholata tanha anil fahsya wal maknaan sholatna cing bener. Sholat di dieu mah sholat hakiki selama-lamana ingat ka Gusti. Tah inna sholata saknya-nyana selama-lamana ingat ka Gusti Allah manana. Selama-lamana merasa takut ku Gusti Allah jelas tanha anil fahsya wal jika mana-mana ge moal maksiat. Tanha anil mencegah ieu salat hakiki selama-lama rasa kaudingan ku Gusti Allah, rasa takut ku Gusti Allah. Tanha anil mencegah tina keperbuatan jelek wal munkar di pamungkar moal. Da eta mah salat hakiki selama-lamana naon? Hatena alus eta salat mah kira-kira salat tuh eta salat naon? Salat syar'i. Salat syar'i mah aya ruku aya tuh. Di mana timbulna? Tina rasa takut ku Gusti. Berarti eta jamak teh alus hate. Tuh. Aya marifat di dinya. Dek salat teh tanda lain teh salat kumaha teh ieu mah kun mah teh salat oge hate sing alusna ke batur ting bagur hate tuh eta tah kade ad-dhahir miratul batin. Dohir teh kacamata hate. Ieu berbagai macam tidak hege palikiran ku sorangan hete kabeh kalakuan urang dohir teh kelas kumaha hete kabeh timbul tina lamun luar jelek hate jel kitu beres eta mah teu kudu panjang-panjang kari mikiran urang asup teu kadinya hete ucapan naon cenah alus hate urang mah nek dohir mah kumaha oge. Salah eta teh
Salah. Beres tas sakitu kartos. Lanjutkeun. Ngan ieu dia logat tungkul ini ya. Ieu panjang pembahasan murodin muridin. Murodin aya muridin kitu urang teh ya murodin. Keun mah lah di logat mah kaburu itu panjang dinya. Dan keun waktu wae mah. Aya murodin aya muri. Tah jalma teh aya golongan murodin, aya golongan muridin. Ieu mah jang bahasan minggu ke. Minggu ngan dibahas heula ayeuna ngaranna. Muridin lain. Murodin tuh mau haram aya heunteu. Baheula mah baru gajul tah. Ayeuna dijemput ku Gusti Allah murodin ngaranna. Murodin. Ti mimiti bager muridin ke ngaranna. Oh. Aya nu ti awal murodin teh. Heunteu. Murodin jalma kenal ka Gusti langsung tanpa pakai dalil. Diistimewakeun ku Gusti Allah. Dibere ke Gusti Allah langsung murodin mah. Jadi Allah ngenalkeun diri. Murodin tah Allah ngenalkeun diri ka jalma eta tah. Khusus jalma istimewa. Allah ngenalkeun diri ka eta setelah eta jalma kenal ka Allah, lalu ningali tetangkalan. Nah, nandakeun kejadian henteu da harus aya. Heunteu. Diberi kabeungharan ku Gusti Allah. Geus aya Allah. Maka eta kabeungharan akan disalurkeun kana bener. Murodin ngaranna. Murodin. Jadi kenal ka Gusti Allah teh heula. Allah kenal ka Gusti Allah otomatis asar Allah teh dampak damelan Allah teh teu jadi aya kabeh henteu. Da Allah geus ngaistimewakeun ka dirina. Kenal ka Gusti Allah. Murodin tadi jemput Gusti Allah tah mah. Kasadi bikeunna rata-rata ka para nabi tah mah. Para rasul tah murodin. Ieu bahasan minggu ke ieu. Nomor kada muridin. Lain muridin. Urang kenal teu asal ka Gusti Allah. Teu kenal, lain. Pangna kenal ka Gusti Allah aya dalilna tatangka. Zaman dulu orang Ibnul Arabi orang Arab Badawi itu Arab kampung. Arab kampung ditanya, kenal ka Gusti Allah? Kenal. Naon dasarna? Dasarna setiap aya tai onta, aya onta. Teu mungkin aya tai na ungkul, nu eena. Heunteu. Berarti ya ontak tadi dinya. Bener teh. Eta muridin. Muridin tah. Setiap dulu mah eueuh di belum malam teh di balong. Bener teh. Di balong aya baru mah mah tos teu aya. Dan saya lagi di dalam rumah aya mah sepiteng kabehnya. Setiap aya ageng pibadag aya istri nu enak tah. Heunteu. Nya. Nah hanya istri mah lemes kulit badag tai. Nah, gitu aneh. Fakta. Hah? Lamun pamagat mah badag kulit terus lemes berakna kayaknya. Hah?
Naon cing sawangna gitu we ge. Tapi kenapa biki ya teh babi lain heureuy ya teh lamun istri susuci nepi ka lesang naon sababna lesang kulitna lamun pamegat sususina nepi ka perd nah kasar kulitna ngapikih tapi tah orang Arab Badui gitu setiap aya tai ageng tur kasar oh aya awewe euy gitu itu Betret badag jadi mesin nanti beda setiap aya tai onta terus nah aya on nu naonna nu na eta berpikir eta mikiran Tuhan eta mikiran tuh tangke berpikir engke Tuhan teu kumaha sabab manusia fitrahnya manusia semua mencari Tuhan KBG eta cuman ketika mencari Tuhan salah bener Kangjeng Nabi Ibrahim dan murodin ngalamun ku sabab sudah tertanam ku Allah murodin dikenalkan Allah mengenalkan diri sendiri ke Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim tahu yang namanya Allah begini langsung merenung datanglah matahari buah-buah ieu Tuhan teh cek Nabi Ibrahim da geus tanam murodin hatena bahwa Tuhan teh kieu yang nama Allah teh ternyata barang maghrib teh oh lain Tuhan eta mah kitu Ibrahim kan atuh beuting nangkring deui Nabi Ibrahim wah iya Tuhan teh bulan nah bersinar tuh kulantar sudah tertanam di dirina Tuhan Allah pekti kamlas palama apala oh lain tah itu murodin urang mah lain urang jadi ciri karena ayana al muridin tapi ke pembahasan sangat banyak ya wallahu alam bi jami ke kagok itu tamat moal ieu nu aya gitu dah kudu tamat kudu sanana tamat lieur nu geus yang tadi lah hikmah namanya naon teh lain kumaha teh jelema teh kumaha do oh ad-dohir miratul qol dohir teh kacana hatena goreng dohirna go ulah ego belaga aing mah cek beuyu teh make tiung hatena mah alus koplok salah eta oh salah pisan eta teh aing mah kieu hatena mah alus teu bisa ieu teh salat ieu teh salat hatena mah alus urang mah teu bisa eta ad-dohir min atul qalbi mas tudia fi ghaibis saroir terus doharo fi sahadatin doahir mudah-mudahannya ya manfaatna amin ya rabbal amin ditulikeun ngagok kitu mun ke maka seubeuh itu panjang well Allahumma shalli wa habibina wa syafina maulana Muhammad wa sallim tabarakallahu ta'ala kulli syahadatina syabi rasulillah ajmain amin Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil akhirin Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil ma'lai ala ila yaumiddin Allahumma shalli sayyidina tatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tulisu biha qulubana wa tulimuna biha ulumaladuni wa tuqimuna biha bisyadati wal karamati maduriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa taramina wa atbana wa tajukna lama tamama ni'matik
wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsaru fi khalaiqi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawasalna bita'allumin tawasalna bita'limin antara jukonal wasi'ah wa antal jokal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngalijekian ajambaran keamanan ya Allah ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ahla alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah.